balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, landung kadungan laer aisan, mipit amit ngalak menta. Taeta kewajiban manusia, hayu urang saling bejaan. Balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, landung kadungan laer aisan, mipit amit ngalak menta. Taeta kewajiban manusia, hayu urang saling bejaan. Balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, landung kadungan laer aisan, mipit amit ngalak menta. Taeta kewajiban manusia, hayu urang saling bejaan. Balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, nyaangan kanu poekeun, nganteur kanu sieun, landung kadungan laer aisan, mipit amit ngalak menta. Taeta kewajiban manusia, hayu urang saling bejaan. Balik deui kana fitrahna manusia. Ari fitrah manusia teh naon? Hakna pake hak saha? Hak manusia. Hak manusia teh naon? Ti dituna nya sidik, tablek, amanah, patona. Ai nafsuna mutmainah, rodiah, mardiah jeung kamilah. Kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh, daek nalang